Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naiha Anggreni dari kelas 10-9, absen 29. Saya akan membacakan Biantara Sunda yang berjudul Peringatan Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat sareng hidayahna. Sahingga urang sadaya tiasa kempel di masjid ieu dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Anu ku abdi dipihormat para kiai, para sesepuh, sareng para jamaah sadaya. Dina kasempatan ieu simkuring salaku MC anu bernama Naiha bade nempikeun biantara ngeunaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Para jamaah anu dipihormat, Maulid Nabi teh mangrupakeun poe lahirna Nabi Muhammad SAW anu diperingati ku umat Islam unggal taun. Peringatan ieu sanes saukur seremoni, tapi oge pikeun nginget deui perjuangan Nabi dina nyebarkeun agama Islam. Nabi Muhammad SAW mangrupikeun suri tauladan anu sampurna. Anjeunna gaduh sifat jujur, sabar, amanah, sareng welas asih ka sasama. Sifat-sifat ieu penting pisan pikeun dijadikeun conto dina kahirupan urang sapopoe. Indit ka masjid ayeuna ngadengeut carita Nabi, Rasul jadi contoh mulia, urang kudu suci diri. Salaku umat Islam, urang kedah tiasa nerapkeun ajaran Nabi dina kahirupan sapopoe. Ku cara silih hormat, silih tulungan, sareng ngajaga akhlak anu hade. Sangkan hirup urang janten langkung berkah. Lempang ka kebon ayeuna, ningkali kembang di dinya. Rasul jadi contoh mulia, akhlak alus kudu jaga. Sakitu biantara ti abdi, mugia aya mangpaatna, hapunten bilih aya kalepatan dina nyarios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.